Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari mutawassin jeung manuk merak manuk tawus tewa wa tayrun kita bi'alifah wa bizahibin nafsihi wal khulaya wal khuyala iwan ijabi biraishi ijiman kanu perwatakan nama api lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berakma rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehna mah boga kebanggaan buluna asal aya jelema bae ngajerebebeng asal aya jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal aya jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyin pangklet menerima ceramah 24 jam online ilmuna saeutik eta garana nu geus itu merak dienembongkeun bulu jelema lamun lembong-lembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana ing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah akhirna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai, bangsa bangkong, bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nama di jalan, pamer bae di tempat-tempat anu terbuka. Tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown. Dilalayan. Masya Allah. Horenganan jelema ge kitu
dimana loba pamer mati jelema teh didinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabladi itu udah manggil saja halal haram naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha tang bagus perkara ieu adalah nu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh kiai Golkar goblok mantak hancur-hancuran kiai Golkar salah masangkeun dalil terjadi tangga ayeuna ge ajur jelema nu nutur-nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus disian ngomong aing teu ngomong teu naon hayam rak kabladieuna eta hayam rak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe teuing nempok ka luhur itu cahaya bulan masyaallah kabladieuna sararopan hewan-hewan anu sejenna teh ngahormat ai baheula mah isin kumrak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh hayam rak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi andi teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka hayam rak kabladieuna hayam rak pusing loba nu ngalayat loba nu daratang cak hayam rak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat ka nu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sangeus gapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah hayam rak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing ngantek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah tuh geus teu aneh di pemerintah ngaekeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus teu baheula lockdown cicing di imah biasanya kalau tasbih hiji dua ayo tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang lockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya butan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan nya maca kiai ge cabutan cenah bulu kelek onam rada merenah ieu nu handap mending lamun lalaki mun awewe aduh masya Allah oke pamajikan Haji Pendi ka Mang Haji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cek Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian tah iyalah manuk merak contoh
seperti manuk merak mengisolasi diri, lockdown, jadi diagungkeun, dimuliakeun. Santri ge lamun geus boga ilmu wajib terjelan sakitu kituna bae, tapi kudu ngalockdown sorang, cicing urang pukul boga saung sorang, ulah campur jeung jelema. Tujuanana lain menghindar ti pamajikan, besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah, emang kunaon balik di haridang teu kaji teh pokok situ teu kaji. Aya di Banten aya orang Banten aya adu cicing di leuweung barang diselidik-selidik ja sok ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanana ngokolot ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya eta urang Banten nih mah bener serius nih mah serius ya cek ulah teh sugan teh uzah parenganan teu nyingkir teh pokos ngaieulah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pameran nu sok dipamer-pamer mah tah masa kikituna bae modelnya pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot baheula mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngemanggihan kiai anu ti penting mal kapang kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul loh daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh sebalah bae kapangi jeung kiai etalah nyarana eker jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenda ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh ya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab bukan sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyeunaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeting tapi nikmat ya Allah gitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen tanda-tanda
rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus rambut geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh da ieu lah miceunan bulu ya tuh ya teh hese teh kos kitu teh ieu lain carita miceunan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun mungkin nama kaditu awak urang kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung. Ieu contoh hayam merak. Ini hayam merak teh hayam anu panghebatna jeung pangginina pangapitna pangilena sadunya moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mantak aya bahasa aya beraku kuncungan untuk melengkapi eueuh cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu tapi ketika dicabutan nyaho orang panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunna teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah hayam merak saenggeusna eueuh buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha Masya Allah datangkeun geura urang ka dinya nu mantag lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kuku make sebab rasa nang urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraton ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh untung teh ti Allah salah gereh ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung ge ku Allah berarti teh di aku ieu teh nu Allah aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majelis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tapi da ge ti Allah Allah mamasuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya bener giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol 100 eta boga rasan urang boga rasan Allah asal ngerti Allah yes saya di kantong ya bener ya emang duit tadi lagi ti Allah aing mah lewat leungeun aing hungkul wari deuk haol beakeun kabeh 10.000 wadai aduh Masya Allah gari balik ngabonceng ka babaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang gua beakeun paing kabeh pake jang haol bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur contoh hungkul keur contoh hungkul na ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema Masya Allah urang ngaji gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge wajah tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar sia di jero bae isin ja
sebab awakna gede ya haji deui lantaran karasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab da teu situ moal jadi jelema bener maksudna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban eta ngaleungit tinu kos kitu hese Ipodoli diondang lamun diondang kuno susah mah bebejana ge flu. Aduh tuh bisa hadis yang keur flu. Kanu sugih mah flu ge datang bae. Eta hijab. Aduh lain podoli ieu. Podoli nu sejen ngan guru mah ieu. Gusti Allah hijab ieu cerita hijab ieu mah. Eta mah contoh doang kurang. Ka Allah teh ka hijab ku macam-macam. Mantap kudang dipeuting teh berat eta teh hijab. Ketika orang hudang barang deuleu jam 2 masyaallah itu penting teuing ya. Lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh. Kebela jam 3 boleh pak deui hijab. Eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab halangan Masya Allah kan tas belangkeun hudang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun beureun ku Gusti Allah manan kitu gaeng kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi koski ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang jaloba jelema anu gandeng ka gandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat ku Gusti menta abdi kakuatan ka Gusti nah beres insyaallah tunduk tama perwatakan sia tama urang rek urang tas belang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk bisi tunduh hijab ngaranna mantap piceunan bulu bakal ngeunah ngan ibadah udah hidup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan orang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kalina jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya mah jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran ieu mah nyarara hobe ongko tah ieu belajar wicina cara manuk merah abeh bisa nempo ka panon poe lain sakadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun urang nempo panon poe da teu inget ka nu nyieunna nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika urang deuleu awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu teu nu jore cak Gusti sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleu teh Gustina geus teu kadeuleu jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sia mah nafsu kene bae dedeleuan urang mah dedeleuan nafsu geus ibadah lagi mah teu nafsu asal dedeleuan nafsu dedengan nafsu ibadahna pasti bernafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaheun ibadah
tadi nama cakuran teh sain doang cokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun deui cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu siga henteu balikeun masyaallah kari contoh hayam merak udah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeutan ka pamarentah selesai sin jabar was sin jabar salam alif jabar lam mim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeutan pamarentah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu luanta kiai yayasan lain jore jadi kiai kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab masya Allah luanta kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh aing jadi kiai batu nurutan sia mamang palu sia ku aing eta karana nambahan bulu nu kos kitu tuh bagus nggak satu kiai ke mana tah gitu nang satahun kiai kene bae atuh mama sih masya Allah aing sadakolot masih kiai kene mama nukan terus kini tuna tambah bulu tambah hijab justru lah orang lamun disebut kiai ka mana aing ulah kiai atuh buya siapa goblok berarti ulah kiai lah mang haji ke naon bae lah aing manusia sebut kiai isin lamun dilebur keur dihormat mah ngariung masa jadi kiai beuh komo tukang ceramah dihormat gelas dage nu lain gelas bode lain leutik bode bodena gelas embah na gelas datang ka hese nginum lagi kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa geus komo aku bata mah akan ditawaran entar bawa geus ku kiai teh aku mah kadi loba bangga urang teh ngarasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai gua saya jelema maju ditolak tolakna tolak tilu aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya cenah itu anu ngameunangkeun di mauk mah tolak tilu jadi tolak hiji kayak aja asar ngadenge surah mah tilu mah baik tapi itu kiai-kiai yang mau itu tilu dianggap hiji bae aing kamari mah aing asa jadi kiai tapi barang aya masalah duh embung aing kiaikeun ieu kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jagetna ieu kabari bahasa jadi kiai aing barang aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira aya nu nanya masalah mah masyaallah hes kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut adu batal nah ieu mah hitutna keluar bukur eta si batal teh nya nyaho nya jadi kita membun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon sama kiai
mengsretan ngaranna teh mah. Tah bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi urang hirupnya sakideung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos karitu naudzubillah min dzalik. Itu urusan bebeungkeut ada ieu teh bebeungkeut jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak banding kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teu bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karat ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun minah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna minahin salat yang perlu pegel jaing mah ih tuh eta teh jawab urusanana aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung munyeuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah. Nikmat zahir mah kudu aya kesenangan-kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan peuting beurang ruhani balik ka nunyeuna masyaallah nikmat teu ngahiding keur kumaha ieu kebanggaan piceungan hendak mal bisa tah pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalengitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana dimantak cak Kangjeng Nabi pangjleba pangbloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon da mah geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon da mah pang bloon-bloon aja ablaul bloon eta nah ieu susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipiceunan bulu geus susah mah kieu susah geus nikmat ibadah ka Allah piceunan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu jadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai dah bulu piceunan